ama asap anon, oo, ini on sabun. Ya, wala, ya, Katingalin di ba, Sep? Kumaha ya. Nah, lu tinggalin, Mak. Bisa kala denge. Tiduran, erane kawin. Oh, Kumaha. asep lain teka pikiran, Mak. Lain tengah denge. Asep siun, Mak. Kahiji asep siun, lamun misalkan asep kawin, siun ningakeun emak. Najan asep badung-badung jati tahun emak. Jeung deui atuh boro-boro nek ngabahagiakeun anak batur ya asep mah aja. Ngabahagiakeun emak ge can bisa. Ih, tama burung gitu tuh tere kawin-kawin. Atuh intuna kawin, Mak. Emang na aya awewe nu bakal narima urang kayaan urang doang kieu. Jahese kuari mama. Tapi gimana randang bae. Sungkan ke manta aya can waktuna. Ulah tanggal lamun bae kada mah eta erna eueuh. Nek kawin ngalamun bae. Kagak aya jodoh mah tuh. Mending kana kaditu tuh daripada ngalamun mah malah wari. Dahar burung daripada di imah mah yang ngalengguk bae. Oke. Pacaran erna bae ja. Kumaha tiga babaturan ti leutik ieu. Itu ada. Oh, kayak gitu ya. Oh, kayak itu. Dahar-dahar borongan anjing orang. Nyar jodoh di ditu. Oh, kayak itu. ulang umahane awak lah, kenal ya, sana lah, ya, manjuba. Tapi ngapain semua? Ama asap anon, oo, ini on sabun. Ya, wala, ya, mana ay jodoh lah, awinan awak. Parang lah yang awin ya sama ya awak. Mana, mana, undangan lain. Ulit sao matang, gambar hanya sandaran sao matang, mana amis ya soal apa? Kamarana ya orok ini kan hajat izin sorangan nang orok bae heula ya. Bukan aya kadar rieu. Cek batur mah kuring. Sep, heuy mentul mah. Mentul. Buka aing nangguan di tadi ting kau aing anu hajat, tak mah aing segala. Ayo nak itu mah. Ayo cepet tuh. Terus mantul mah di ditu. Terus gitu. Jeung saha? Jeung Ulah. Aceng. Ulah sakabeureung nya. Loh, Aceng. Tak mau pengen eueuh di imah aya ya. Mentul orang di itu mah hajat jeki amat setelan. Atuh teuing sih urang asal percongcongan we urang. Oh siap. Atuh kan aja. Nanya moal. Atuh teh ieu tah bajuna kitu. Kunaon tuh mun kieu? Atuh da mau ka gunung ja. Kepiraha kana Erna. Betul. Nu penting mana onjo tadi tacik da jo. Nyongcong urang. Penting mah nyongcong mentul lah sebodo amat. Teubeung betul. Nanya moal ka ditu. Atuh nek aing mah pagar ayu. War amat itu di pagar bisa aja. Kau kain ka ditu. Yang salin. Woi, murah ya. Jadi ya, Jom. Geran geus deh. Oh, aing murus tuh bisa aing mah. Isi mau jurus bae. Usna kok. Aran saha? Aran saha? Atuh aran mana ya? Ngisi wakilan bae. Wakilan sila tulisan. Ngobrol ya aing nulis. Aing nyonto. Contoh ke kudanya, kumaha ta? Itu cara bae ya. A S S C Up Asep. Asep. Kamu tuh bisa tanda tangan morok sabodo ya. Saya aing mah. Kanyang muni banget na. Itu amat tulisan. Woi, keragah ini mewah. Edan. Sek. Areuy. Tong burung. Erna. Ya. Oh, gagahnya. Puja pengantin atau sih hari tak. Ayo sama kan
Karena Erna dia. Daripada diundang nanti aku diundang saya. Oh, apa? Ada caranya yuk. Dulu ini hanya penuh. Oh, nyalain. Gebak kurang kayak jona. Perok gulis amat kita teh. Gebak yang rok sabodo. Erang pada anak sanggup. Kawa yang kan Erna. Nyeri hati nanti mah. Bahar nyeri. Sabodo amat lah. Mucung yang sagiat. Woi, sama edas. Hah? Woi, jangan ya. Dia gawin aja di doi. Agak enggak. Halo. Dia sabodo ja Erna nang batur aing. Asep tuh, dulu orang makan. Kain. Kasurupan luas aing mah. Pada dulu pun tanaon tah. Nunggut. Enak air pengalaman. Sabodo nanti dia. Iya. Apa yang lalu? Ada ya? Nek naon sabodo amat. Jadi lu hajat imam mentah boga dia tika harti. Ini tadi rekan aing sagala tika harti aing. Apa jadi ya? Sabodo di hayat lu mana mah. Pusing aing teh nyaho jama. Teu neuleuh. Jangan ya. Gitu tuh. Awas sih gerak itu. Nyawanya buka nama. Bodoh amat. Bergeraan. Wah, jarok segiat. Mancing wang. Oh, dia sep ni naon yo. Nyaan barang akan. Oh, noa. Bodoh. Beak ngepicun. Bodoh amat. Wong kasurupan. Pusing aing. Oh. Angking aing. Wah, ya bodoh amat. Beak dah. Oh, ngapoe ya ini bailan tuh ya awak aing. Oh, sedap dia mah artinya. Tarima bae sumpah bican tarima yang ya dikit-dikit itu lah kudu di hajat demi be. Izin zaman ngobat dragagkeun. Mana baru dat zaman keluar Maharase karena ngasih balik kerbah mau baan udah balik keluar mentas ke araya ban lompatkan HP weh HP Mobile Legend deh YouTube deh snack video deh TikTok deh mau haram deh. Woi dah ini kade sekedeng ya. Nang Ustad, Jamaah jeung urang ini mah. salat. Bukur para rusing boro-boro salat. Justru eta parusing saya bonding saya wudu ngalaudu aduh akan Gusti Allah Tenang ke. tenang insyaallah Oh, keperusing kumaha. semua masalah teratasi tenang we. Tapi cuma ke samping ya nyopot heula nya. Ha. Tungguan lah. Siap Ayo, Jok. Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum coba ngomong kata Pak Ustad ari aya masalah mah beda dengan Pak Ustad ari naon Buku tadi Ustad. Kan hajat, karena Erna hajat batur urang, ya batur aja segala. Namanya datang ke itu diusir ku eta ku panganten lalakina. Terus anu teu para rusing coba asa teu tarima ka kiwari ka Ustad. disuruhkeun orang mana laki nah teu Teu kenal teu naon da urang kota cenah eta lalakina. orang kota atau bobo orang kota kayak tenyamun baru salah pembarang Jawa orang nama kalau bapak jadikan pemulung apa nuedan gitu doang. Atuh jaga Ustad kadinya kita tangge bener-bener tuh ya kadeuleuh.
Pangbarasa jalma anu bener mah. Pangbarasa, hukuman dari pangbarasa, kebagian kudu yakin. Ulah make pangbarasa. Berarti jalma bener mah anu tilok salah meureun Ustaz. Kabeh saujung brogojol Nabi Adam ge nang hiji doang nu kesal dari Kanjeng Nabi Muhammad. Eta kabeh ge salah pas ngabogaan salah. Sep dengekeun lalanjung aya ngadengena. Botak-botak nu lain. Sia ini kana ucup heula. Kita ucup lah. Datang ke Ustaz kitu bae eta mah. Ngeten ya. Soalna sep jelema mah tungkul tempat keluluputan tangga tempat kelupatan semenit ganti sajam robah janji sore sok nyampe naga isu. Terus nu bener nu kumaha Ustaz? Ari jelema nu bener mah sep sebenarnya mah jelema anu daek menghadapi kesalahan jembatan nyamunikeun kesalahan. Jadi supaya kalian dan ayah akan kalau lain pucukan lamun menurut takaran ya. Jadi sina aya buah tina kahadean tina ngadakeun kesalahan urang gitu. Ka Ustaz lain ku masalah eta bae. Di ditu pernah jeung Aceng, di ledek di gua Aceng di ditu na. Mentang-mentang mah gagah emang kadinyana. Cuma kan situasi keur kitu, keur pararos sing ngalah pernah jeung Aceng di ledek ku Aceng. Misi Aceng itu mah di baturan sabdalut kada tetap masuk akal mata sering pangkurban. Sering pangkurban. Wis ulah dia hateng sering ngampuran bae urang hebat yang sih. Gimana? Enggak tikus penak mah. Pasti mau terlibat. Jelasap. Sampainya nung sabol. Na unahan adik. Online yan sepak na. Udah mau ondalan. Oke ni asawa. Aduh, ukawan en. Sisin kawan en. Wah. Tuhnya Aceng Ustaz. Sabar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim dia. Wah, nabak lo aing. Dia berenang dah teuing. Dia disengit Ustaz. Data. Padahal baik. Dia. Nabak kalcut ya ayo. Magic. Tungkul tempat keluluputan tangga tempat kelupatan semenit ganti sajam robah janji sore sok nyampe naga isu.